ngakurkeun salah jeung nu bener di negara nu zinah nu kuduna dihad atawa diranjam nu maling nu kuduna dihad dipotong anu minuman nu kuduna dihad ternyata diantepkeun di negara ngantepkeun kana hukum-hukum nu geus jelas dina Al-Qur'anul Karim bakal dibere mamala ku Gusti Allah. Entak urang sieun ieu ngarantepna kana hukum teh bakal didatangkeun mamala ku Gusti Allah yakni siksa. Jadi lamun ku hari itu sih katanya tsunami siksa ya apa cobaan bolon sama budak kos kitu ditanyakeun kulu sia pantogeun habek goblok make tatanya geus puguh siksa eta teh anu kos kararitu teh jang iktibar urang tah lantaran di Indonesia teu kudu neangan jauh-jauh salah ngahukuman atawa henteu dihukum anu zinah nu kuduna diranjam ternyata diantep nu kuduna dihad ternyata diantep nu mabok nu kuduna dihad ternyata diantep nu maling nu kuduna dipotong leungeunna ternyata diantep ngantepna ka jelema-jelema nu salah disejajarkeun jeung nu bener ieu bakal dikenakeun siksa ku Gusti Allah. Masyaallah ngeri mantak lamun eueuh budak leutik anu ngek-ngekan tengah peuting aki-aki anu hudang ti peuting jelema anu hudang ti peuting ikhlas zikir ka Gusti Allah wallahu a'lam. Masyaallah masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah orok cerik tengah peuting orok mapan can aya dosa ku Allah teh dicerikeun mah tuh bisa bae tapi kan cerik ngear jam 1 jam 2 makna juhudang terus mana ngayeng-ngayeng orok terus bapana ge milu udang duanana bapana mah luhur handap udang tah eta teh sakadar hudang gitu mah teu beres bapana kan hudang terus kacai salat kan kahudangkeun ku orok lain sacerik-cerikna ngeor datang ka tatanggana ke kaganggu goblok-goblogan tatanggana sial da orok aing teu bisa hes beutik kaganggu ku orok padahal bacak malaikat sia nu sial es bae eta teh nang Gusti Allah gahudangkeun supaya sia hudang geus hudang sial-sialan. Masyaallah kuduna alhamdulillah orok saya teh budak budak bisa ngahudangkeun aing alhamdulillah aturan aing teu tahajud jadi tahajud anu lempeng makan ngos itu ngan eueuh nu kitu pan sararial jasa aing teu bisa es keur peuting. Masyaallah tah eta orok lain sambaraga orok ahli Allah mah ti peuting ti loges ngear ceurik ngahudangkeun sekitarna aya aki-aki jeung nini-nini udang ti peuting eta ge sarua teu kuat cenah ki hayang ki kababayan di jalan malah mah can datang ka tempat cai geus kieu wer lain ngisang balik deui lah geus sagara teh kumaha isuk bae tah mah siksaeun agi-agi kos kitu mah tah aduh jaga agi-agi geus kolot geus dol berarti lah langsung nyana mandi budak alhamdulillah berarti kiih mawa bahagia ya kiih cakna baheula mah keur tilok hayang kiih tilok udang ti peuting barang hayang kiih bae udang ti peuting cakna nuhun kiih tahajud tuh jadi eta teh teguran ti Gusti Allah hayang kiih teu kuat teh teguran sebab keur ngorana tilok udang peuting urang mah juga reget bae aing cenah tunggal peuting bari mah geus kiih bae duh cenah kudu kumampu gue teh dihudangkeun ku kiih malah mah waliullah mah aya nu teu hudang-hudang di peuting teh kumaha carana hayang hudang bebeja ka guruna
mama hampura cek kula tidak kuda itu penting minum noloba sia tegarti tadi nama pancena ulah loba nginum tapi ieu mah tidak nginum beakeun saleter dekes kulantaran basar lalagaan balik deh jangan kebenang sabulan kadinya hampura mama ye kula mah hayang mudang ti penting kabita jasa tapi teu daek kuda nginum nu loba sia mah cak nginum sekali dua kali tilu kali kita nginum nyolok lok bener barang penting teh jam can kaburu jam 1 jam 12 geus udang oh mondoyo tengki jadi jelema anu teh hudang ti penting nu loba sebagai nginumna tong ngadahar sambal nu loba wah tah mah geus pokona mal kaburu wudu mancer ti hareup ti tukang uja atawa ngahalalkeun barang haram kos zina kos minum sajeng atawa ngahalalkeun pajak teh barang haram lawi taqada aqiyatal muksi jelema ngahalalkeun pajak eta teh geus pokona murtad cokotan mah cokotan bae ku RT ku lurah los pajak tapi ulah ditekadkeun halal ai beuki menyana ka pajak bupati terus nya nama gupak di pajak gupak jangan kos kebodongkol nya nama geus gupak ih mantek cek kula ge saha bupati nu bisa khusus salatna tadi dia kakara kanyahoan kamari ieu mah so amat cenah Ki Uci so jasa teh mah cenah ngomong ieu atuh aing mah wayah so mah so bae ieu ngan mendasar aing mah sona sakieu kiai dijagaan bae ge barang daharna ieu ti saha ieu ti mana maksudna ditanya kitu teh beusi aya nu salah hayang bener lurus ka Gusti Allah tetep husu hese bae hese beta husu teh lain hese deh hese jasa ngan rada deres bae aya disejak mah husu teh disejak geus kulantaran disejak atuh dijaga mata dijaga ceuli dijaga dan rada deres sok aya ner-neran mah saeutik ai kos kitu mah da bupati mana nu khusus salatna ya tangkepeun kabeh bupati mah tangkepeun lamun urang nyaritakeun Fikri ditangkep bupati Garut kan kiai teh eta teh kiai atuh kiai salah mah tangkep bae bupati Bogor teh wow eta teh kiai sakar ngaranna bupati Bogor tuh pan siapa nyaho aja sempat babaturan sia kan atuh aing didegekeun we atuh aing nyaho eta teh kan kiai Rahmat Yasin teh masyaallah lamun menteri agama atuh talar Quran berbagai menteri-menteri talar Quran bisa maca kitab ditangkap eta teh nah cak bupati nu sejen tuh salah makan ditangkap can kagiliran doang can kagiliran cak kabeh salah nu nyahoeun kana tata cara politik salah urang mah lantaran bodoh teu nganggap salah kan ka bupati sabaraha pendapatan di Tangerang sabaraha pendapatan di Serang jangan gaji PNS sabaraha jang pembangunan sabaraha emang teu dihitung kitu ku rakyat je warangsan kan gitu nyaho urang getet sekian persen jang PNS sekian persen jang pembangunan aya teh sakitu persen deui ka mana oh berarti kan teu ditangkep teh can kagiliran doang sabenerna mah urang doakeun mudah-mudahan ulah kagiliran tuh sia mendek jore bae kan geus kanyahoan ku aing urang mun atut ditangkep lantaran kasus loba jasa atuh gubernur nu sejen geus sabenerna mah akur ngan kagiliran doang emang kumaha gitu Numadak jeung Gus Dur teh dirapin ini negara kita nih 20 tahun dari kasus KKN belum selesai ceknya tidak akan selesai saking non gitu lapis wah ini lalaga
Nah ieu mah keur carita sabodohnya na ieu bara reuki mah jangke ge bakal kapanggih jeung Gusti Allah anu dunia ieu nangieun Allah anu Allah teh ngatur make ayat suci Al-Qur'anul Karim hajujana teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim pek teh hiji urang masa kada rakyat diatur ku nyararana nanya anu nyieun pek ai bara reuki mah heuh ngan pajak mah tetep haram ketika nyana dahar dipajak minum dipajak beli kendaraan dipajak ngebangun dipajak sek teuing asal ulah ngahalalkeun ketika ngahalalkeun pajak jadi disate engke nyana di akhirat dibelem dibulak balik kerecek saya eta bupati saya eta gubernur saya eta bau tama RI 1 Ahok mah atuh emangnya nama teu jadi gubernur ge ngerecek ternyata makan kafir iya sing hade tah ya hartina urusanana emang eta mah geus diplot ku negara pendapatan sekian dan sekian emang geus kudu kitu di negara demokrasi mah nya bahkan ditingkatkeun deui pajak teh pajak bangunan ge make pajak engke mah urang na ge dipajak urangna bakal dipajak karak-karak datang ka pager kemudian alat rumah tangga gelas segala sendok segala bakal dipajak engke hirup urang bakal dipajak nyana darek mah gupak dipajak baik ye nu mantap jarang mantan lurah haju balalener ibadahna jarang mantan camat ieu mah keur carita mantan be nu bener haji ibadahna jarang kunaon eta bensinna kan itu bensin geus menyatu jeung awak kecuali illa man tadarakahur rahmatu anu disusul ku rahmat Allah lain deui tamat meureun tadina loba sedekah dedeuheun Allah biasana kana loba sedekah Allah nyusul ku rahmatna abi ngaran-ngaran aju pelit mah ai hererese jasa ieu nu mentak pantes posa goblok-goblokna dagang aya nu halalan sabener-benerna pamarentah nu halalan deui kumaha coba eta deui kumaha eta ieu mah urang ulah bebeja ka batu urang bae maksudna ieu urang mah ieu nu ngaji bae ulah bebeja ka sasa ulah teh fitnah kan emang kos kieu mah ulah cek PNS saya moal ngaji deh minggu harus bahasa anu nitahan ngaji ayo gitu Allah sih ngaji jeung Ki Golkar bae Ki Golkar mah emang gupak sarua bae gupak nya gede menta nya naga memantak aya hak sebenarnya mah kiai teh di pamarentah lamun kula sok jaritakeun sing hade ulah sok kaduit ngadahar duit di pamarentah aya nu ka kula ngomong kiai eta aya hakna di pemerintah cek Imam Ghazali ge teu dijawab ku kula teu dijawab emang aing teu nyaho nyawan aing atuh jeung sia mah cak hate kan teu dijawab heuh atuh aya hak mah kula paling seuri geus teu nanaon sebab beuki berarti kan lain deuk nanyakeun hukumna kos kitu mah beuki atuh elos teu emang ka kula nu ngerad aya ulah sok sambarangan cenah kiai ngomong duh dina kitab Ihya dina kitab anu Imam Ghazali ngameurangkeun aya hak kiai di pamarentah oh sakitu doang maca kitabna ada sing beuki bae teh kiai geus pamarentah nu mana anu Imam Ghazali ngameunangkeun jeung kiai lantaran memperjuangkeun agama ngabogaan hak mufti di ditu nama mufti teh ngabogaan hak kodi ngabogaan hak di pamarentah lantaran nyana ngembangkeun agama pamarentah nu mana taliti heula atuh nu pendapatanna ti mana taliti heula atuh masyaallah karim atuh ai pamerintahanna kos urang mah nu tina pajak saha kiaina nu ngameunangkeun mun Imam Ghazali nyahoeun bahwa eta teh tina pajak boro-boro deuk ngameunangkeun Imam Ghazali moal ngomong malah murikak bulu kieu mah Imam Ghazali ya pas Imam Ghazali geus moal ngajawab suka kitu sia mah ahli neraka sia ka ditu iya teu dijawab kuku lagi sebab aya hak kiai di pamarentah saha nu ngaweukeun pamerintahan mana sebab kokocoranna ti mana nah lawiya taqada munekadkeun jelema haqiyatal muksi boga sifat hak tindak pajak
sedengkeun pajak eta haram nyana ngahalalkeun kana barang haram murtad. Ih, mantap kiai bagus jasa ieu mah keur carita kiai bae aja nu lain kiai mah tagung ka neraka maksudna mah. Nu kiai behelanan aju nyana ngansongkeun proposal nyokot aju ngada tata dina bagus jasa elmuna ngeunaheun didengekeunana. Nyanana ibadahna bangun bagus, ilmu aya di nyana, gagah aya di nyana, harisma aya di nyana, dek ngadahar duit pamarentah. Dibere embung ngadengekeun aneh disapekeran jelema dulur bada magrib urang ngaji ieu sing hadayeuh lantaran urang mun teu ngaji mah engkena urang teu nyaho beneran aki-aki nu ngaberitakeun di masjid dulur aya urang ngaraji bari batuk-batuk teh kitu tah set masyarakat saha nu magana kiai anu embung lah ieu mah kajen teu ngaji jakeun hate teh kudu ngomong kos kitu sebabna nyaho aing nyana ngalag-legan duit masa duit pamarentah teu hayangan keur can jadi mui jelema hebat jasa diderengekeun ku jelema bareng jadi mui mana kiai mui nu didengekeun ku masyarakat mana malah keur can terjun di partai kiai hebat jasa barang terjun di partai aya eueuh nu ngadengekeun aya cenah kiai sabaraha urang 20 teh loba jasa ngan jeung tiang masjid da sabaraha 18 duaan berarti ngaji tidak ilmu aya di nyana hebat aya di nyana mun bahkul masail pangmeunanganna panghebatna tapi teu aji jeung masyarakat dibere embung kunaon bensin nu kaluar ti nyana bakal kotor kerjaan jadi yayasan mah nyana teh masyaallah didarengekeun ku jelema aja pinter nahuna pinter bilagahna pinter hadis barang boga yayasan kunaon dibere embung jelema tanyakeun lain di Tangerang bae lain di Serang lain di Pandeglang di Jawa sarua bae di Garut aya hiji jelema hebat moal dicaritakeun kiaina ih lain lalagaan tah mah hebat jasa sup jana nyieun yayasan arembungeun ngaji arembungeun datang ka marahnya ka masyarakat aing keneh cak cenah jelemana nu keur ieu jeung kuari teh indah ngagelok aya bae santri di dinya karake kaluar ti pondok pasantren leh make sampingna ge teu lempeng-lempeng ajan jelemana geus kitu tah deukeut aya sakilo mati dinya teh ti kiai eta sakilo lah jelema magang ngaji ge biasa bae kotek-kotek kunaon atuh ieu jelema parindah ka ditu diulah-ulah kok yana ulah sok ka dieu cenah ka ditu tetep bae pindah teu bisa tah urusan Allah tah kos kitu mah lain kudu haju bendu ka eta santri benduan awak urang introspeksi muhasabah tanyakeun ka diri urang sok geura memeleh nafsu urang kuduna kieu betah tah salat teh awak jasa benerna masih teh bisa ngaji teh titipan ti Gusti Allah kamari ieu mah jarame sia teh ngaji maksudna hayang lain hayang rame tapi kamangpaatanna be ku batur dimangpaatkeun tapi ieu kuari haju aran teu malah pindah ka dari itu nah berarti awak sia nu goblok nu tolol digantung sia ku aing aya naon ieu sia coba aya naonan terus ku urang diwarah nafsu urang oh sia lantaran dedeketan jeung pamarentah emang lah ulah peng bae dedeketan jeung pamarentah mah dalam rangka memperjuangkeun negara bangsa jeung agama tapi ketika hayang kana duitna dunyana ieu nu cilakaan jadi urang dedeketan jeung bupati atuh mangga bae kos kula atuh biasa jeung bupati wau jeung gubernur wau jeung menteri ge tuh wau ya tuh masalah ngan ketika dibere duit Kela cek ulang teh. Berduit sih rek merek gede letik. Siapa pajar bener baik kan? Tuh, siapa tolol sih. Sabar orang nu ditolagon teh. Wah, mah terus berjuang ayo. Ngariung diondang ku nya pek bae. Pek bae. Kula emang tilok diondang gitu ku pemerintah. Dosa. Datang atuh datang ka ditu biasa. Ngan datang ka ditu na teu dahar. Henteu kalau tidak kajian diberkatan baik siapa pajar bener baik kan tuh
datang ka ditu teh dek dahar lantaran nyana manusia aing manusia nyana butuheun baca kulhu kula zubirul falak bidan ngariung ngariung ngakomunikahkeun mah teu ieu memang tugas si Gusti Allah keur carita aya waktu mah teu hayu ngan ketika dibere duit henteu bo aja dibere cokot-cokot mah cokot bae aja jang satu itu rahasia negara tuh ulah didahar henteu Allah maha uninya teu pernah kayak heula kudu ngadahar duit pajak. Abah, ibarat caritakeun abah nya. Sia lamun bere duit ku pengusaha, ku pedagang, kajunting ambalayah dagangna teu bagus eueuh masalah. Sebab anu halalan, anggap nu kasihan nu halalna. Kan kaharti tak kurang tapi lamun dibere ku pemerintah cokot awas ya mun didahar kerasa ku sia moal manfaat jeung moal ngeunaheun ibadah sia eta mah wasiat teh kos kitu mah mantak henteu wae kata kaku ari dibere batu ditarima bae bagikeun nu dibagikeun atuh sopodo nyan mah teu husuk ge urusannya na ieu teh atuh atak dibikeun ka haji PNI teh khususnya mah teh meleteran cenah kos gitu. Cenah atuh berarti racun sabodo nu kos kitu mah kudu diracun ieu lah. Nah, halala muharraman sekedar supaya nyaho bae. Ngabe urang lempeng sebab urang deuk bapanggih jeung Allah pan. Tek bae teh mah urusanna urang digaji aduh ieu sebenarnya kurang bagus. Atuh mah di perusahaan, digawe di perusahaan sama kos gitu mah tapi lamun eta pajak mah sing hade ulah ditekadkeun halal sakitu bungkul ulah ditekadkeun halal lamun ditekadkeun halal halala muharraman bil ijma' atuh geus murtad hese di negara model urang mah tuh hese mantan pemerintah jarang nu lempeng lamun tatadina nyana kurang ngaji. Moal gede dibawa ngaji moal bupati moal ngaji dengan berbagai alasan sibuklah dan lain-lain kadaharan ngahijab embungeun jeung embungeun kasunggang kasinggung ban nyana mah embungeun sebabna makanan hayangna teu terjalan ka luhur bae teu terjalan ka nu teh eta teh kan kos kitu teh ya ngajauhan ka Allah urang malah aing mah dicarekeun tanan ku kiai ngaji bae kan hebat tong kos itu mah teh ngaku berarti nya lah aing geus kajengan mal deukeut dong jeung bupati bae teu kadeuleun jeung kana aing mah ngajina di handapeun tanggal Ambon bae masalah geus budak beldug kan memperbaiki setik jauh tah kan dekat Allah orang hanya mampir doang kuari Masya Allah mampir haju nyilakakeun di akhirat na'udzubillah min dzalik mampir doang datang ke cilaka engke ulah teh mantak sabara urang anu deuk calon bupati nu bisa mah kukula dinasehatan diomong disindiran urang rangka sarita datang bu geus meeting segala di nelayan setik mah dibere kitu caritaan akhirat kitu jadi deui poho urang mana teh teu jadi kitu usaha bae tang kae ngan lamun usaha gawehan nu nyekel nagara cenah kieu deuk kumaha wallahu a'lam kitu nyaho teh mah jeung moal aya ieu datang ka ditinggalkeun mah nagara moal ka jadi kumaha gitu ieu dek memperbaiki diri bakal kapanggih jeung Allah atuh engke mun ditanya ku Allah aing kumaha tan mikiran nu kos karitu urang mah ieu engke teh pasti jasa sakedeung deui koba nu geus umurna leuwih ti 60 mah tah moal kebal deui jasa tah mah kapanggih jasa tah mah kapanggih jasa teu meunang gok asal nu hideung ieu bae asal ieu bae nah, engke kapanggih jeung Allah kan ditanya urang. Masyaallah. Tah ulah datang ka ngahalalkeun barang haram.
aulafa wujuba mujma'ina li tawangana pikeun kana wajib wujub alih salat 5 waktu didapikeun kunyana salah sahiji salat subuh misalna zuhur mah bener wajib asar bener wajib maghrib bener isya bener tapi subuh mah teu wajib tah mah tekadkeun ulah ditekadkeun wajib henteu murtad atau sarakaat geus sarakaat subuh mah 2 rakaat maghrib 3 rakaat nah isya 4 rakaat itu bagus sih isya 4 rakaat teh. Nah sebab kan urang teh tunduh waktu isya mah. Nu pas mah eta mah isya mah 2 rakaat atau 3 lah sarua jeung maghrib. Nah, ku urang dinapikeun eta sebenarnya lain 4 rakaat, 2 rakaat. Nu 2 rakaat teh mah tamu ulah ditekankeun wajib. Eta mah henteu. Jadi urang salat isya 2 rakaat ge cukup. Eta kos kitu teh eta nganapikeun nu mujma' alaih murtad teh. Masyaallah karim. Atawa ngawajibkeun nu lain wajib nambahan rakaat eta ge sarua bae nambahan rakaat ge sarua murtad ngawajibkeun puasa Syawal murtad puasa mah nu wajib bangan Ramadan doang di luar Ramadan mah sunah. Nah, kuari bulan Syawal teh bulan Syawal puasana teh ditekadkeun wajib ngawajibkeun puasa bulan Syawal eta teh murtad ulah. Pokona wajib sunah nu haram nu halal geus kitu bae urang masyaallah. Nah, ieu ge urang gueri deuk menghadapi tanggal 1 haji. Tanggal 1 bulan haji teh iraha Kiai. Setelah dihitung melalui hisab qat'i durusul falakiyah sarua jatuh pada hari Senin besok. Tanggal 1 isu tapi lamun urang ngitung nyukoma pemeris eta teh jatuhna teh poe Salasa. Lamun terus seperti kieu NU geus teu nyekel Sulamunairen Muhammadiyah nyekelan Sulamunairen geus lain berpatokan kana ru'yat kuari teh berpatokan karena kita bohong kadik ngomong-ngomong ru'yat ja buktina ketika Sulamunairen ru'yat nyana teu ngaru'yatkeun. Nah kulantaran sakitu bakal aya perbedaan lamun pemerintah depag nyekelan gitu Happy Meris nyukom berarti nyana lebaranana poe Kemis. Lamun nu nyekelan Sulam berarti lebarana Rabu. Tapi anu indah ieu teh sportif. Andai kata engke peuting ru'yat ulah ningali Sulam ulah ningali Happy Meris cukup pokona ru'yat talamun ru'yat kadeuleu kuari iseukeut teu sore berarti geus bae menyatakeun tanggal 1 isuk. Namun wabehan lamun teu ahli-ahli ru'yat. Urang mah kajunting ru'yat ge moal kadeuleu. Urang mah lamun ru'yat kumaha di deulekeun. Oh iya aya 2 cekena. Masa bulan 2 heueuh. Eta mah dina dada golode cekena. Eta mah lain bulan, belon pentil tah mah atuh.